Iya. Naon cungur? Aing rusuh. Iya rusuh-rusuh. Ning Mang Usep ya. Moal. Meli eupan. Aing ketemuan heula jeung awewe. Ti aing Usepna ya. Moal. Yo kehead, aing meuli eupan tah kahandap tah sakedeung. Padah motor bapak aing keur dipake heula ngojek. Ya tungguan we atuh heula sakedeung. Aing kagok ek janjian ye. Ek janjian mah make motor nu bapak urang. Sia mau motor nu ketemuan jeung awewe atuh ngarakeun. Ngerakeun kumaha cungur? Aing nginjem heulang ke maneh make nu bapak aing apelna jig. Dah, bapak siana tara mikeun kudu nyewa cungur. Moal pan tadi aing geus ngomong, tinggal bejakeun we motor sia ku aing. Bener. Bener atuh bener kumaha atuh. Mola. Bensinan tapi. Anjing. Bagus itu. Ini. Halo yang? Nya engke antosan heula sakedap. Ieu nuju ngantosan heula motorna nuju ditambut. Mun, antosan heula sakedap ieu. Mun. Please atuh. Ulah ngambek. Sakedap. Mun. Geus nelponan deui iki. Datang-datang deui. Siapa nama nih? Aing nungguan. Nungguan saha? Nah, nungguan saha aing nginjem motor. Nungguan motor ek naon sih ek nyewa? Nah, nyewa geuninganan. Cek si aing motor aing diinjem ku si Isal. Cek si Isal ge cenah. Jung we pake nu bapak aing cenah. Gitu. Nah, ajung we pake nu bapak aing, ari si Paisal ka mana? Nya ngomong nama ek meuli eupan cenah. Da tadi ngomong nama. Heuh, kitu. Tungguan we cenah sakedeung deui da. Tadi kagok cenah keur narik. Heh, tungguan we sakedeung aing mah keur usaha sih. Ih, aing rusuh ya ketemuan jeung awewe aing. Lah, awewe ti mana tuh sia kamari ge pan si Reja paling ngeureun sih. Bener ayeuna mah bener pan nelponan. Kumaha aing ieu geus teu waras. Halo? Oh. Ngeler. Siap ya mohon abi meluncur. Aing aya muatan. Tungguan we si Isal. Aku mah Tungguan si Isal. Aing aya muatan sih. Aing keur usaha kan. geus pe omongan deui wae goblok. Karek geek deukeut monyet. Aduh, nelpon di wae. Halo yang? Wayahna ieu mah please. Sakedap deui. Ieu motorna lila pisan di anggena. Aduh, ini cek aing ge geus ngambek di wae anjing karek deukeut goblok si Faisal haram jadah. Anjing. Ting motor buruk. Motor buruk haling si anjing. Haling. Motor mogok wae sia. Ya lah. Lalu aing benerkeun odi. Mantap sing boga sia goblok meh teu nginjem teh ka aing. Ting motor buruk kieu. Kan. Goblok daripada temen mama. Aing musuh, orang aing apa ke goblok bapak sama hese. Uyuhan si Oding motor buruk gitu dikukut anjis teh kekeriwolan tengenaheun setik-etik acan yang nungguan lah bapak aing ya minta duit ya mah ya yang jajan Pak namanya tas di mana Isa si Oding tadi lagi nginjem motor bapak kan tadi diinjem ulah motor si Oding apa tas di mana meuli eupan lang kang handap. Sia kana museup weh Pak, rusuh Pak. Minta duit Pak. Duit jeung naon? Jeung jajan. Pambe aku yang pake meuli eupan. Sia ka bina-bina teh aing can dibayar keur ngaheler ge coba pinu. Lah atuh piraku. Yo, tadi tah karena menang panglaris 5.000. Goceng. Aku goceng Pak. Nah piraku segala sia mah. Oh itu tuh.
mau cai kesan bayar. Sia Isal tanggung jawab goblok. Naon si Oding? Aing karek deket. Geus diputuskeun deui wae. Anjing. Si gara-gara sia. Aya naon sia ket Gara-gara si Isal minjem motor aing lila-lila teuing. Nah, sia pira motor buruk kok aing diinjem lagi mau wae. Sia cungur ngangkang ngehina sia. Ya, Kemang naon sia yang kumaja aing? kemang nginjem ngogodi. Ling Oding teh sia kasandingan naon ket? Ngecedog. Ya mau urusan aing jeung si Isal. Naon? Da gara-gara sia cungur aing diputuskeun. Cih, eta mah urusan sia nah jadi nyalahkeun ka aing sia mah. Sia mun teu nginjem motor aing mau diputuskeun goblok. Eta mah awewe sia na we teh setia kehead. Kira ku gara-gara sakitu we diputuskeun. Tong loba cungur lah. Diadu sia jeung aing. Ya yang diadu jeung aing. Sok. Bener. Sok. Enggak sok. Enggak sia nah gara-gara kitu kehead. Asia teh atuh. Nah, deui awewe mah kehead. Lah, gandeng. Sia kesandingan naon. Aduh.